Ayeuna urang dongeng anu judulna Sakadang Sireum Jeung Gajah. Sireum basa ilmiahna Formicida mangrupakeun sato anu cirimna leutik pisan. Paling gede ge satungtung nyere. Kulantaran laleutik mayana hirup ditakdirkeun ngagorombol teu sorangan-sorangan. Malah beda pisan jeung sasatoan sejen. Sireum katempo gotong royong pisan jeung sasamana. Ari gajah sato anu kacida gedena, basa ilmiahna Elephas maximus. Ceulina ngagebir jiga hihid, kulitna kedeplik jeung aya tulalean. Tulale eta gunana bisa jadi leungeun keur cukat cokot atawa nyingraikeun nanaon anu ngahalangan, bisa oge jadi irung anu bisa ngambean mana dahareun mana lain. Kacaritakeun dina hiji leuweung galedegan aya sabanda royot gajah anu hirup di leuweung eta. Kulantaran halodo anu kacida panjangna manehna beakeun kadaharan nepi ka indit ka leuweung cejen keur neangan barang dahar. Raja gajah anu panggedena ngajak ka babaturanana, "Hayu urang neangan ka leuweung sejen," ceuk pamimpin gajah. Geus kitu gajah-gajah nu sejen narurut manehna indit ka leuweung anu dituju. Gajah anu kulitna kedeplik, sukuna gede, percaya diri pisan sabab maranehna ngarasa moal aya ancaman ti sato sejen. Dina leuweung anu sejen anu deket ti dinya aya hiji karajaan sireum anu kacida lobana. Karajaanna aya di jero taneuh dihandapeun tanggal kiara. Ti luhur ukur katempo rada muncugug, tapi di handapna aya ribuan sireum anu nyicingan eta karajaan. Gerbang karajaan ukur liang leutik segede cinggir keur kaluar ka jero manehna. Dina hiji mangsa pasosore basa panon poe geus mintos ngulon. Di jero karajaan sireum karasa aya nu blag-blig-bleg kawas aya lini anu rongkah. Atuh maranehna pahibut nyalametkeun dirina sewang-sewangan, sieun kakubur ku taneuh.